kasia anjing Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat deui Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan silakan sesuai jeung karakter manusia nggak bogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh lamun mata resep kana leuleun nu indah-indah hayang dicumponan kabutuh mata ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan kabutuh ceuli irung watakna hayang ngambek nu sengit-sengit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku jangan lagi ngomong sarua bae eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit tangan ge aya 50.000 wah berarti si mbak bisa dikredit eta mah kos kitu ya 1 kali paket 3 kali bayar oh enggak apa-apa eta kan kebutuhan nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajeun kumaha teu kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajeun kumaha. Ketika pemerintah datang ka kiai, atuh sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuhna wallahu a'lam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, masalah. Deuk ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat, masalah ngaji keneh ngaranna. Datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah engke rada kagupai-gupai masalah kabelah dieuna aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di daerah bae ku kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo eueuh konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai
moal hayang kajen kukumah sebab naluri manusia selalu gitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong diantarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaeun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh ya deuketna jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deukeut jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deukeut ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deukeut amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deukeut ka kiai eta pengusaha hayang deukeut ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai elmuna lamun kiai geus deuketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan kahayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponanana weh dalit katanya anak kadina dalit nyawa sia dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deukeut ketika butuh deukeut geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah deui sia teu hayang aing geus teu hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajen kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna ngeusan inu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat iyalah hawa lelembutan hate urang teh ngomong ngeunaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allah keun gerage hayang nginum lain lalagaan ka Allah keun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allah keun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kumaha ge sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malam manggis kieu bae jem angel jasa jam amau ieu jam teu rek jam genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit beuh nanaonan
tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngedek datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing anu ngalangan ngawas anu kurang bene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan jalan tiupan bebena aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah Maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli tidak baca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia tidak baca sholawat cilaka sia rogoma anpurajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare tidak jumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpurajulin cilaka sia cak Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat deui Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dieu aduh di tukang di dieu ngaranna ieu dia di ais rahmat teh masyaallah sia rahmat gede-gede ada di suhuna ya si rahmat tah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan hinuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpurajul cilaka ka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh yeuh hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah diseling-selingkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah omong mana aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur buka aing mah setahun sekali salat aing datang ka lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya nabu bedu sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran ya puasa maca Qur'annya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka inti lah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik
leutik bulan nu sejen mah kula mah Ramadan doang dipiluhan kula mah kodo segala rupa bulan Ramadan bari kula wah jadi ahli sorga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu manu kawa salah geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah tita ku ki uci cenah geus ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge Syawal mah teu naon maksiat salah tafsir sia mah pajaran tita ku aing bae na ieulah Ramadan lain lalagaan aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing puasa ya kayak penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep pada cek pamajingna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah aing ge kamar aing khusus ya cenah paranti kholwah Gusti aing ge asana bisa hiber aing sawas pada ieu Ramadan ulah diganggu ku sia antak di bulan Ramadan teh nu bagus bagi neng kadeneng bulan ieu kan bulan Sabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju meuli calana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak urang tah 10 juta nya geus kakak ibadah ka Gusti Allah oh nuhun Kak ibadah bulan Syawal bebeja pamajikan Kak kula leungit kongkorong Kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh ge eueuh salah London mah deuh ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah kunaon eta dibagikeun 10 juta teh tangkorang kakak mah pinter connect tah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kayak taya terus kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah beuh Kak ja guru kakak ge henteu kitu beureunnya aing da kalebihan guru coba-cobalah da kalebihan guru aing tah ieu hebat eta ibadah kos kitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang geus dipajangkeun tah hayang make nu leutik nu ieu hayang nu sedeng nu ieu hayang bade jasa nu ieu ieu naon ieu Quran tah timimiti leutik sedeng bude mesti kakak hayang nu leutik nu ieu hayang bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya ieu naon ieu kayak ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi nu ieu jang susu cenah deuk ka Allah Kak ka Allah mah urusan roh aya awak papenkur di kopian segala rupa kakak jadi pinter kan atuh na ngaji kakak mah itu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya-aya ke di kamar Kak
Ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak. Lalu ngomong sia. Badi kiloan kieu meuli kopi meuli susu. Teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah ku si aya meuli buka ku Kakak. Teu mah lain koloh kos kitu bakal warung leutik ngaranna. Tah eta disiap-siapkeun ku urang. Teh ibadah. Jadi kurang kan kadeuleu. Jarum ge dilempengkeun ka Allah. Jarum dilempengkeun ka Baitullah. Tinggal ngalempengkeun hate urang. Geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya. Coba cek pamajikanna datang ka sabaraha we kuatna. Ulah nyoba aing. Bukan aing mah doakeun sia ieu Kakak deuk ka Allah. Heeh. Menang 3 poe teh Noel. Tual toe. Can deuk ka Allah. Loba omong sia. Penting mah meunang, penting mah teu meunang ge beurang. Tangkep Allah ka ditu. Ye, bala di sia baju barah kieu atuh. Kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge peuting mah teu nanaon ya tuku lagi geus siap ieu kai peuting mah ieu ku geus teu make calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kodok sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzna. Kafaratul uzbate naon Kiai itsqu raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin. Waduh. Bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela. Yukhillu bil amal. Ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti. Mun eueuh abid, lamun eueuh abid fa in ajaza, lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ikan lain lalagan kafarat musbat kos kitu tah. Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah ya Rabbi karim tak siada. Lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu sittina miskinan, wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi qutil balad. Saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa it ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh ngumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter. Jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun. Nah, kos gitulah aya ieu ge. Sahabat tuh cilaka tuh. Cilaka. Kunaon sih cilaka? Aduh, cilaka. Cilaka kumaha sia? Kula, aduh, kunaon, aduh, poh, kieu teu kuat, kula, aduh, kakapalan jeung pamajikan, kakapalan, atuh sia teh, geus kitu kudu kumaha tuan, geus kudu masalah, geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus, merdekakeun, abid, anu bagus, anu cacan, dina digawean anu kuat, hah. Boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek. Puasa bae atuh, puasa. Itu bisa meuli abid mah. Puasa sabaraha poe tuan? 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain. Boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat. Karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan. Geus bae atuh lah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin. Atau gandum 60 miskin 60 liter. Waduh tuan atuh kula mah miskin jakeana teu boga jang mere. Teu boga. Oke, tugas. Kanjeng Nabi ka jero dibere ku Kanjeng Nabi. Tah. Tuan. Ieu jang saha? Ieu jang miskin ge.
supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin. Tuhan eueuh deui nu pangmiskinna di lembur ieu walti kula. Kangjeng Nabi seuri. Enggak satu dahar ku sia atuh loh itu. Seuri Kangjeng Nabi ge sia bau pangmiskinna mah yang dibere bareng. Heuh ayo geus kaparatan awak sia ku sia keneh tah. Masya Allah babari jasa aja Kangjeng Nabi mah. Bawa ka ditu. Bawa ku nyana jinjing ka pamajikan. Naon eta Kak? Ieu ti Kangjeng Nabi jang kaparat miskin. Miskin mah urang miskin. Dahar ku urang geus sih kaparat. Babari tah iyalah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Eueuh nu hese. Eueuh nu hese kabeh jeung Kangjeng Nabi. Okos eta teh nu eman da. Aya jelema namu ka Kangjeng Nabi, begitu namu ka Kangjeng Nabi mawa onta bagus. Begitu asup ka Kangjeng Nabi cak babaturan-babaturan nu eman. Urang geus kebal teu ngadahar lagi onta. Ieu onta pelitu jasa peujit habak. Peujit batu. Geus peujit. Oh masalah geus. Sia tanggung jawab cek eman. Ayo geus peujit. Peujit ya. Beres peujit. Bagikeun. Aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya. Guys, moal bali bejaan, nyumput nya ngagali, tah ngagali pasir setik aju ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici. Pas tamuna keluar kaget, tuan. Naon teh kaget? Otak kula anu mencit. Masa anu mencit? Iya. Tinggal tulang talengna doang. Keluar Kangjeng Nabi. Sahabat, saya anu mencit ya. Udah ngomong, saya anu mencit. Udah ngomong kabeh jak diancam tadi ku neemon udah dibejakeun ku sia nya. Moal cek nya teh. Katilu kali awas. Sakali deui ulah ngabohong. Cak Kangjeng Nabi ya, saha nu mencit? Ya otomatis kan nista maja utama, embu ngabohong nu eman. Si nu eman. Di mana ku ari? Wallahu alam. Bejakeun di mana? Udah kabejakeun. Lumpang Kangjeng Nabi ka arah kabelah ditu. Nanya. Sia manggil nu eman? Cicing. Jira mangin eman tadi dia. Cicing. Oh ulah loba cicing sia. Awas aing nabi Allah ieu. Aing nabi Allah Rasul Allah. Bejakeun di mana nu eman? Tuh. Disingkamkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana. Nyana keur kieu we. Nu eman, budang ja. Udah. Cek kalau ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati. Aisyah kunaon eta bencit ontak. Ji, kula mah dititah ku babaturan kula. Atuh dititah kunaon daek, Mbak? Ih demi friend. Masyaallah. Aisyah teh nyumput ka ditu. Nyumput kula teh embung kamagihan ku tuan. Sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan. Nya anak keneh nu ngabohong, ngabejaan ka kula. Aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman. Lah, tuan kula sok hese-hese. Tamu tuan, onta bagus, dipencit ku kula, aja dibagikeun jang sahabat tuan, bayar habak. Si nu ewan mah kitu. Bayar geus ulah hese tuan. Atuh, ngajak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat. Bayar geus. Tadi duit da kula nu mang mayarkeun, kula daek mayarkeun mah. Taya sahabat Kangjeng Nabi pikas serine karana nu eman eta kos kitu. Atuh geus beres bayar tadi wah superdit bayarkeun ku saya tuh hebat kan bola mah cek teh bayar geus ente untung kan cek teh untung cek Kangjeng Nabi ulah omong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun aya di pencit teh man. Masya Allah. Jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun sebelen tapi pikaresepeun eta Masya Allah karim. Nantak Kangjeng Nabi sok seuri sorangan ge belum inget ka si nu eman sok seuri sorangan eueuh bae ka pangijeungna teh seuri eueuh pangijeungna mah seuri bae. Eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah. Kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala. Kulillahi ta'ala oh wasalah. Wajibun
mal qadai al imsak lisaub wajib bari jeung qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi teu ari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep bae wajib imsak wajib qada wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep bae wajib qada engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqa lail fabana khilafu disangka kunyana masih penting keneh hudang gitu hudang neulejab weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum bae tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh eta kerbal di sisi mata besar kotok mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jadi 3:04 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peuting keneh dek deuleu jam atau boga sangka we bahwa peuting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib qada engke na tur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dahar teu beunang nginum ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaum salasi syaban anahu min Ramadan nyana ngadadengekeun bae begitu ngadadengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu kakemur kakemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang da ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna nah eta kerewed salawe teh masih kene zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kene zahir contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuh kebo lamun ngising kan kaluar teh ta eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal tah sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami
iya awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta Bang kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong lak belum pakai celana salakina mau sepidol wala saya bisa pakai sepidol jak sing rapi nah, diukna nu bari di sepidolan usalakina teh ta ieu nu kadeuleu ku aing mah ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu ke geus beres sekarang kacaan punyana ieu horengan teh tah ke sia ngapraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru lamun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan asuh atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teuasna atuh nu zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu na lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahedin jeung ed awewe keur puasa ed batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah toh sanajan seketika batal bae sarua wa bi igmain jeung ku ayan batal sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal in nama jaminahan lamun nyana mabok teu ngahaja batal mabok kendaraan mabok anu teh geus sarua bae kurang lembur kan teu meunang bau bensin asal bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih ade ulah ngahaja-haja. Tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa abeh puasa urang ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak kos kitu puasa teh eta walah puasa gan zahir doang teh dahar teh nginum eta puasa lalaga puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teh dahar teh nginum teh jima buka nama Masya Allah
pohara. Mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadalan niron. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka. Pan mantep. Okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga. Cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka. Aing ge bunga. Kunaon sok dipangbalikeun baju ku mak. Teu jadi. Aing bunga, kunaon? Ai saur sok sagala aya. Teu jadi. Aing bunga, kunaon? Bonteng suri selalu mendampingiku. Aduh. Lamun bukanya kopinya teu jadi. Lain eta. Bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat. Bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat di jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai tuan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus ka jerit nu mantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak mantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husain setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husain lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal jana keur cicing di sisi kali aya awewe masyaallah
gelis jasa hese nyaritakeun nama tak gelis kutilan cedaan pan awe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae gelis jasa nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jurang ngimpi itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak. Waduh. Yalah di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nya sit. Dirawe mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya begitu hudang masya Allah sengit na aya kene sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalaga masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuatin budak leutik umur 8 tahun loba nu kuatin budak leutik umur 10 tahun loba nu kuatin lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang lu gede kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung geus ge jangan buana lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui ieu mah gabus sieum asana hujan mah bari teureui nah ulah iru urang teh ulah masya Allah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kidib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieu lah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees manis daripada urang mun beuntak urang bakal ngalayang bae mun beuntak urang neuleut TV bae mun beuntak urang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek ngas hudang-hudang engke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitu nya nama teh sare ke hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa taun ge poso kos kitu kuat cek puasa si kos kitu ngaringkup besok mah gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa teh ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa
lamun puasa model kos kayak kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sembarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Di salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Ieu tah muasaan mata ceuli tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah. Di pondok keneh brak pondok muka. Kakula bebeja, masya Allah. Etalah tanggal 27 Ramadan. Belah dieuna keur diimah di dieu. Kabeh perasaan nanam. Terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar. Kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar. Kaget. Etalah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasa tah urang tah ti kuari gerege belajar ti kuari. Coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun geus. Ulah renyak-renyak ganti. Kitu kene HP puasa ti HP bae geus jago. Puasa apa bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di non di ieu mah naon motor klakson eleh motor ge eleh ya goblok budak terek ngilu nyana tetep aya digoblok-goblok ge kieu mobil tit enar ka tengah nya mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggaleun tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak kurang teh. Bebe jaga pemajikan kakak nek di jero kamar we keluar zuhur, keluar asar, ke keluar maghrib. Ya. Bo kak, asana kakak jadi putih kayak kita. Seolah sok itu atuh ka aing. Sugan we kula rada resep kakak hideung. Bukan aya kitu bae benernya putih, kos ayam negeri kan putih kana. Tah, urang aya ngajajal coba kos kitu tah. Tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasil khawas, puasa khawasil khawas mah puasa make qalbu. Selalu ingat ke Allah. Nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin heset abokos kitu mah. Nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal. Nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45. Mun diceritakan panjang. Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu
tinggi hilal 8 derajat 59. Badi atung misal sami jatuh pada Sabtu Pahing, tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu Pahing 27 Mei, tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21. Salam. Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu Pahing, itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur. Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulam Munairen ialah karangan Syekh Mansur, jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat. Panjang mau diceritakan lantaran dia ala lakur bae teu diceritakan panjang-panjang. Tinggi hilal 7 derajat 20 dakika. Jadi gede naon gitu garana bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun. Insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu. Lebaranana adalah hari Ahad, berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu orang lebaran. Darjatnya tinggi sarua bae. Tinggi Sulam menang 3 darjah. Kemudian gitu Epi Waris menangna 3 darjah sarua bae deui. Kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian. Kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah. Kemudian Fatra'ub menangna kitu 3 darjah kumaha 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah. Ieu mah keur carita Sulam Munairen adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah. Jangan simkuring kuriba insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persilahkeun. Ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah. Pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nyana menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat. Janyana naga tetep ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan, geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing mah ngaji tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan tutungtur sama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Tah jadi kula lantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun ku situ teu bagus. Dek make hisab Sulam Munairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim wahsyurni fi zumratihim, terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun. Di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulam Munairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg sia. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Enggak sakit. Ulang haruan kai. Enggak ke dia itu di ais ku Syekh Mansur. Ini anak emasku cekeun ada. Aja Pendi, jangan solo lo. Ngapain ikutin gua lo? Sono lo. Sono lo. Sama Wilhelmina lo sono.
isin orang kayak di akhirat tahun di gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na. Ulah saksa ilu-ilu da ulah. Geus ka aing ka sorga cuma diajak we. Baca kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah. Aja aingna milu jeung ahli sorga teu beres. Ya kawali cinta, katuan Syaikhul Qadir cinta, katua Maulana Hasanuddin cinta, kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali. Nyana nyahoeun. Ye, Syekh Mansur make kitabna atuh geus teu kumaha. Boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu. Ye aing mah boga yakin milu geus. Gege digawe tah hayang dikitu-kitu perebut kayak wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo bareng aya nu rek milu saya teh ayo ulah kebal-kebal jana ge tetep diajakkan di tukang ieu mah keur carita hisab mun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng. Lebaran ge bareng. Bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh heula bae. Lain deui teh urusan kos gitu mah. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah. 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun nek balik ke Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga dek abeh mantep ya ibadah ya ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama sok jadi haharuan batu dek ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem dihanap ngajakat mah lain deui macam-macam ibadah ada kos gitu tadi mantap kurang main kula mah nyaritakeun nu mantap dek balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kula nu dek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu dek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngezakatnya di sini. Ya, jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah. Sagala ka mushola, sagala ka masjid zakat ulah fakir miskin. Ya. Jadi jang supaya orang ibadah mantep. Iya, salah penggunaan. Orang ngajakat ke pemerintah, tampung ke pemerintah, aja ke pemerintah, di kamu sholakan di kamu majelis salah. Fakir miskin, mustahik zakat masjid, mustahik zakat itu musola, mustahik zakat majelis taklim. Adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta, sabodo kula mah ngabejakeun doang. Kula mah hayang henteu dibere tilok. Ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu mah keur carita ngaji pan ieu mah
mustahik zakat masjid, mustahik zakat majelis, mustahik zakat kiai diberi Samarinda menang di zakat, kadang ya. Ngarenjang betungtung nama. Ini kudu jelas, mustahik zakat pasti ada 8. Nah, fuqara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditangempung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nalah teh kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabaraha kecamatan sabaraha desa, berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Kipu Doli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah hayang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan teh beda ada sosial saja. Ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun. Kan jadi berat. Urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya. Nah ieu sakali deui emas, mbak, endek zakat, nu endek balik mending di imah. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang, nu wajib dinapakan ku urang, wajib dibere zakat ku urang, kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang, anak urang wajib dizakatan ku urang, lamun can mampu wajib dizakatan. Hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan. Lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin, teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat. Pak, bapak boga ngazakat? Henteu. Kuduna bapak ngazakatan kula. Nyaho. Itu mana junta? Aing dipencet ke lain keluar duit. Tai aing keluar. Itu boga tah cek pamajikan Kak. Ya, yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki. Tah kajang jang zakat ti sia bager. Tuh kula teh saha. Agak satu tah jadi geus bere anak dizakatkeun. Kos kitu teh kaayaanna masyaallah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakahan ku urang. Urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang. Urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang. Urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang.
kurang boga bapak kolot ngajakat ke bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kewajiban urang jaya bapana ieu. Ieu supaya jauh supaya ge urang bolak-balik bae ngajakat ka pamajikan ngajakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwet habak. Ulah salah. Aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya urang mantep ibadahna. Nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah. Anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah. Anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah. Mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur. Terutama kula di dieu boh kula manyunya sok somprak sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah. Eueuh maksud geus andai kata aya anu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Mudah-mudahan orang kabehan dibere teger. Mudah-mudahan puasa orang dibere gitu seger. Kemudian diterima ku Gusti Allah. Di akhirat orang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.